Abong nu Allah cai nu Allah urang nu Allah dirusak ku Gusti Allah atuh nyanggakeun janu bogana ieu dirusak ku nu bogana mangga tah tiis kana hati tiis kana hati ulah-ulah dirusak kos kitu di imah bae ge atuh aya dicokot bae jadi cokot bae kan geunah kos inget kula keur di Banjar teh di Banjar dibere ieu tah ku disebutna eta naon kana makne di Banjar dibere kolek sabaraha santri mah pan mantes ngadahar kolek teh haju lalagaan peupeus nu wanita nu wani nganterkeun ka maneh kitu kula nganterkeun ka ditu maksudna kula mah lamun titah ngaganti lamun teu ngaganti menta ridona Assalamualaikum misal naon ieu atos ieu ngan ieu peupeus ku budak bisi rek diganti ieu bade artosna apa bade mangkokna ulang emutan kos gitu sapira mangkok urangna ge bakal maot ya Allah ini sorga kos dia kan ngeunaheun atuh mangkok batu peupeus wajar atuh urangna ge bakal maot kadadengekeun we kucil mun aja pendek ganti 2 lipat sia geus bari dibere mangkok dibere naon gitu ngaranna geus dibere kolot sia poe tanah rusak deh gas ganti 2 kali lipat ngerti aing mah lamun 2 kali lipat emangnya mah terlalu saya tekan ngeunaheun urang atuh sapira mangkok batu rusak wajar segala bebes ja urangna ge bakal maot eta kan nyentuh kana hate set ya Allah ya Rabbi urang nu nyaritakeun dunia geus teu berarti di jelema-jelema ahli Allah kadeleuna bae diurusan padahal teu berarti ketika Khalid bin Walid mere ka saha ka